Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawargi ganca-ganca balaraya kumaha dararamang sadayana anu teu damangna sing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aturan baraya kaum dangu, alhamdulillah tebang dangu deui sareng Mang Maman ti Lemacai Kampung Sukatengah. Atur nuhun pisan ka baraya sadayana anu atos subscribe jeung anu atos satia na mancona hadirna ngadangukeunana. Atur nuhun baraya kaum dangu sadayana urang teraskeun dongeng teh, urang teraskeun hanca ka seri 4 anu kalayan judul Disampakeun Batu Nisan nu dikarang ku Bapak Sapaka anu diropea deui ku sim kuring atanapi digarap deui ku sim kuring supados teu nyangkulung ting kana waktos baraya kaum dangu hayu urang lebet ka alam cerita. Baraya kaum dangu upami telepat mahanca sim kuring giwari teh kilu bulan geus kaliwat kampung hegar manah nu geus kajojo ku tukang palesir tempatna nu geulis meuting nu denok mondok ayeuna mah ganti baju jadi tempat santri-santri. Paotong anu biasana galak ayeuna mah jadi lembek, sabar tawakal sarta taat ngalakonan parentah-parentah agama. Malah manehna keur ngalap elmu panamu, hasilna sok terus deui diajarkeun ka tatanggana sarta anak buahna. Ku jalan kitu keur paotong jadi seukeut, atuh murid-muridna jadi loba. Di imahna ayeuna mah geus boga toko, sanajan leuletik tapi pepek aya sagala aya. Nu balanja teh tara balik kosong. Kukituna atuh kusaban kampung jadi kaceluk. Yen paotong boga toko bisa nyumponan nu baralanja lantaran eusina pepek. Katambah ayeuna mah paotong teh jadi bageur, tukang nulung kanu butuh nalang kanu sarusah. Atuh puguh wae sararea jadi mikolot pada sumujud saratia sarta garuh mati pisan. Baraya kaum dangu nu paling dipikadeudeuh ku urang lembur teh nyaeta Suryani, geus kasohor tukang ngawurukan ngaji, sorana halimpu matak ngeunah nu ngadengekeun, puguh bae rupana geulis orana hade matak loba nu kabongroy. Loba pisan lalaki nu aya maksud gamanehna tapi teu warani pok lantaran Suryani pangkuh tara daek mere budi ka lalaki nu colonos. Pikeun tatangga nama teu
heraneun Suryani pengkuh pisan teh sabab geus pada nyaraho Suryani teh geus dikait pikir kalalaki anu mangnyeunkeun toko. Baraya kaum dangu malah harita Suryani kalah kawas ngangluh rupana nguyung semu ngalang layung. Di kamarna tara bijil-bijil hatena rajet pinu rupa-rupa pertanyaan. Heraneun sapedah aliana geus lila teu datang-datang. Manehna diuk dina kursi di juru kamarna gigireun ranjang. Leungeunna ditalekemkeun kana luhur meja. Gadona ditumbangkeun kana beureupna. Bari nyurucud cipanonna manehna sasambat di jero hatena. Engkang, kunaon engkang teh teu sumping-sumping? Pendu engkang teh ka abdi. Gaduh kalepatan naon atuh abdi teh engkang? Ras pikiranana inget ka waktu anu kaliwat. Basa manehna keur ditulung ku aliana. Atuh teu kaampeuh cipanonna mani reumbay. Bari pok ngomong sorangan. Duh engkang, keur naon atuh kapungkur abdi make ditulungan. Ari ayeuna ngantep mah ka abdi. Asa di jero pangbuyan engkang abdi teh diantep ku engkang mah. Engkang, terang abdi oge engkang teh jalmi jegud. Hari abdi mah miskin sareng goreng patut. Katawis ayeuna mah engkang teh sanes bogoh tapi nyaah. Bogoh mung semuna wungkul. Kaduhung engkang, abdi teh kaduhung pisan. Kapungkur kumawan tunyuh ka engkang. Nyana-nyana ayeuna rek dipangleoskeun mah. Engkang kunaon atuh teu sumping-sumping. Abdi isin ku tatangga. Segeruk ceurikna beuki tarik da teu kaampeuh. Baraya kaum dangu sajeroning Suryani ngomong sorangan. Paotong nyaksian bari nangtung di lawang kamar. Kacida manehna nalang saeunana bari pok ngomong. Geus aku ari ngulu tehnya. Tong resep ngalamun mamalia teh. Keur naon make ngarurudeut maneh. Anggur pek bang berakeun geus sadih mah. Kebenaran juragan jajak karyaan. Ngunduh mantul cenah. Malah nanggap titim segala rupa dalangna oge ti dayu kolot. Yung anggur nyambungan. Akang mah teu bisa datang. Suryani reuaseun asa kagebah. Bari nyusutan cipanon pok ngajawab. Muhung engkang, abdi teh asa jauh paninengan. Hate rudet pikiran teu puguh. Nuhun wae ayeuna dipiwarang nyambungan. Baraya kaum dangu. Pada magrib Suryani geus dangdan. Pantes katempona teh moal aya nu nyangka saurang oge yen Suryani urang kampung. Pangawakanana jangkung leutik mani ramping. Pakulitan hejo carulang mani sembu ambu cuy. Mun ditenjo kulalaki leumpeuh junima matak hayang ngokos. Didinya Suryani indit lempang laun pugue kaciri lungguh timbuhna teh. Baraya kaum dangu barang tepikan wahajat geus nyampak loba jelema maneh heurin usik kunu rek lalajo
Korsi-korsi pinuh ku para tatamu maridang pagandang-gandang. Di panggung gamelan geus ngangginggung, wayangna geus diatur. Ngajajar dina gebog, rupana maniting karetib kasorot ku cahayana listrik. Barang bus kapakarangan, Suryani dipapagkeun ku pribumi, dikenalkeun jeung panganten. Ugu wae loba tamu nu ngaranjuk nempo Suryani teh, lantaran kabeh awewe nu aya di dinya kasilep. Atuh lalaki teh ting peletet, aya hate kadua leutik, sugan wae cenah lengoh. Baraya kaum dangu, Suryani diperanahkeun di tempat awewe wungkul, da teu meunang pacorok. Teu lila ger di luar jelema ear pada kaleprok, si horeng neng kitim sumping. Malah harita geus aya di luhur panggung, kidalang mimiti tatalu, neng titi mimiti nyuara di selang kunu kaleprok. Ugoh wae mata kaweur. Gerame kitu rojol aya tatamu pameget istri, bari nyandak murang kalih kira umur 4 tahun. Keur meujeuhna cooeun. Ari pribumi kadongkapan eta tamu teh semu gugup, gancang pisan disambat kalawan budina someah. Awas katamu penting anu wajib dipikolot. Malah kaciri pisan sajabana ti panganten teh ahli warisna oge pada marunjungan, hormatna teh luar biasa. Atuh puguh wae loba tatamu anu olohok sarta ngaromong dina hatena, "Saha anu nembe sumbing teh?" Itu tah gereunteus hatena. Malah Suryani oge barang nempo eta tamu mani ngareunjag, kacida reuaseunana beungeutna sepah, hatena ratu. Teu sangka satungtung buuk yen eta tamu teh nu sok dipicangcam ku manehna nyaeta Aliana, katurug-turug nyandak istri sareng putrana. Baraya kaum dangu puguh wae Suryani teh samarampa, mun teu era mah hayang ceurik jejeritan. Handeueul sapedah kabogohna teu lengoh, malah harita manehna ngeluk tungkul hatena sumambat ka indung. Aman, doakeun abdi, mugi-mugi Aliana ulah nempoeun ka abdi. Baraya kaum dangu geus kitu kersana anu kawasa. Aliana sareng istrina ku pribumi dibawa ka tukang, dipisahkeun ti tamu-tamu nu sejen. Atuh plong hatena Suryani molongpong. Keur kitu ngong nu gigireun Suryani nanya ka manehna, "Barang nyai katamu nu bieu?" Henteu, jawab Suryani api-api teu nyaho. "Eta teh nyai jalmi nu kaceluk tukang nulung, balabah tukang sidekah, balager teh nya pamegetna, nya istrina jalmina sopan keur kasep teh, atuh istrina keur lungguh teh matak pikareseupeun deui, da teu naring nang campur jeung nu malara teh, henteu ieu aing jalma beunghar. Helih, hormat wae ka ieu teh PT Mamur ngaran perusahaanana teh, ayana di kaca-kaca wetan geus teu aya nu bireuk.
Badaya kaum dangu. Suryani henteu ngajawab, kalah ngeluk tungkul. Cipanona geus nyalangkrung dina bibir panona. Teu kawawa ngajak ceurik, hampir wae manehna ngagorowok. Didinya manehna pamitan ku pribumi di Widian, leumpangna gancang pisan hayang geura tepi ka imahna. Ari tepi bus ka kamarna geblug mebeutkeun maneh, segruk ceurik nyuuh kana guguling. Cipanona nyurucud tepi ka guguling baseuh, pukna kusut dipake guling gasahan, bari sasambat semua nyeri pisan. Tuh Gusti, kening anjeunna teh ridu tobat engkang, abdi teu kiat di kieu-kieu mah engkang. Keur naon atuh make lali kana pati ngabelaan abdi teh. Kening engkang teh kagungan istri engkang, ieu hate abdi asa hancur. Baraya kaum dangu, sesambatna teh Suryani bari ngeurewesan guguling, sarta tarangna didedetkeun karasana tinga areungab. Ari hate sumpeg, teu lila goledag nangkarak, sirahna ditilaman ku leungeun, panonna mureleng kana langit. Bagur cenah istrina teh, Ceuk rentes hatena. karunya moal diganggu. Aing kudu ngelehan maneh, kudu dijauhan, sina tentrem rumah tanggana. Korejat manehna hudang gap kana buku, getret nulis bari inghak-inghakan. Sareng hormat engkang, ieu abdi ngintun serat. Mugi-mugi wae engkang ulah bendu ka abdi. Engkang, abdi teh moal kiat papendak deui sareng engkang. Rumaos abdi mah awewe bodoh, bubuhan urang kampung, teu paya aya nu nulung, babari pisan kabongroy. Hate abdi kalintang ngayitna, moal kenging dililipur, saatos dijait tina jurang kawaluratan. Abdi sumpah dina hate, sejat sumujud nyanggakeun raga jeung nyawa, sejang ngarencangan engkang. Tapi cita-cita abdi ngadadak hancur. Margi ayeuna mah terang geuning engkang teh ridu. Kalintang abdi bingana engkang nyandingkeun garwa anu sakitu nurub cukuna. Katambi atos katalian ku putra anu sakitu lucuna. Paingan atuh engkang lami pisan teu sumping-sumping. Engkang, abdi permios bade ngantunkeun Bandung, bade nuturkeun indung suku bae, etang-etang ngantosan maot, supados laki rabi engkang ku abdi henteu kaganggu. Sakitu pihatur abdi, hormatna ti anu Tunggara Suryani. Baraya kaum dangu, sanggeus nulisna tamat, terus eta surat ditelepan sok dina meja. Manehna culang cileung semu nu sieun ka parago, hatena dagdigdug terus kaluar lalaunan. Maksudna arek kabur ninggalkeun eta tempat.
Baraya kaum dangu ari geus di luar manehna bingung tepuguh nurek dituju katambah langit angkeb ku pihujaneun poek mongkleng buta rajin eueuh bentang anu tembong malah bijalaneun oge teu katempo harita wanci janari Suryani lempangna maju ngulon maningi ciprit mapai-mapai jajahan jongjon eueuh nu ngaganggu da puguh jalma-jalma keur meujeuhna ngeunah sare angin gede ngagelebug nebak kana tatangkalan ting sareak ting dorok-dok anu peunggas ngagereblug anu runtuh hujan geus mimiti crug celak tungtungna ger kawas dicicikeun ti langit baraya kaum dangu Suryani sajeroning leumpang mucicid kabulusan pakeanana jalibrug ari sirahana buru-buru di tiang ku sapu tangan ditalikeun nutupan ceuli dicangreudkeun kana gado leumpangna dirarampa mapai-mapai taneuh lidig tungtungna manehna kasarung teu nyahoeun kalel kidul beuki beurang beuki jauh henteu pisan manggil lembur sukuna mindeng ti kait karasana mani peurih gelila tepi ka Citarum caina caah leber ka darat sorana nyeor mata keung loba tatangkalan palid nyoloyong rupana hideung matak seber lamun terus ditinggali kumanehna kadeuleu aya tambang ditalikeun kana haur si horeng eta tambang teh dipake panyangcang rakit atuh terus dilaan celak kana rakit manehna muntang kana tambang nu ganteng sarta sukuna nojer na ari soloyong teh rakitna maju ari manehna tetep muntang kana tambang nu ganteng teu wudu reuaseun da sukuna kabawa rakit ari leungeunna tetep wae muntang gulantung teh papisah jeung rakit beug reuas leungeunna lesot gujubar wae ragrag bari ngagorowo tulung tulung baraya kaum dangu Suryani ruwarawel bari jajeritan menta tulung tapi borora aya nu ngadengeun da puguh eueuh jelema sajeroning kabawa ku arus cai teh sedang timbul sakedeung ngalalap deui manehna bisa ngarawel tatangkalan anu runtuh kabawa palid les wae teu inget ngangkeleung kabawa ku tangkal kai baraya kaum dangu isuk-isuk di kampung Lemburawi Aki Mahmud Baceo nyarita ka Nini omongna Ya Nini ya rasa dia nyen bang bumbu penting tadi Aki ngimpi hitungan teh katojo bulan mual salah deui tegar Aki pasti hasil katambah penting teh hujan kawas nama lauk teh marija gerak cek Aki Mahmud bari nyokot korang
Jig atuh, cogan wae loba laukna, jawab Nini. Baraya kaum dangu tidinya Aki Mahmud uragiru hayang gerajol wae nempo tegerna, tapi barang tepi kacida hanjeluna lantaran walungan teh caah kaciri urut caina tepi kadarat. Atuh lapur tegerna beak kabawa palid, terus wae manehna mapai-mapai walungan. Baraya kaum dangu kacida Aki Mahmud reuaseunana, barang nempo aya awewe nyang heui dina tangkal waru nu malang urut kabawa palid, terus diburu sugan wae cenah can maot. Nyi Suryani ku Aki Mahmud dipangku dipindahkeun ka darat sarta digedog di poreat. Porolo teh caina kaluar tina baham jeung irungna mani loba pisan. Sanggeus teu kaluar cai, jajantungna ku Aki didengekeun, tetela masih keneh deg-degan. Atuh terus wae dipencetan supaya panas. Teu lila kulisik obah, rai beunta. Lembutanana kumpul deui, pok ku Aki ditanya. Nya bisa Nyai teh udang. Suryani unggek, terus cengkat gek diuk. Geus rada jag-jag, ku Aki diajak balik, bari disangkeh lempang lalaunan. Baraya kaum dangu barang datang ka imahna, diboro ku Nini bari omongna. Geuning Aki teh kalah mawa awewe, mana ari laukna Aki? Yes, cicing. Buru-buru anggur sadia cai kopi. Iya istri teh cilaka, jawab Aki. Sanggeus sadia cai kopina, pok Aki ngomong deui. Mangga Nyai, telah gerak caina. Lumayan kerengan tanpa tuangan. Suryani ngagugu, leguk si kopi diinum. Atuh teu wudu jadi panyombo, rada cenghar, malah bisa imut sagala rupa. Baraya geus kitu mah kakara Aki Mahmud wani nanya, naon sababna pangpalid di Citarum. Ku Suryani derek-derek didaongengkeun, kimimiti ninggalkeun indungna tepi ka waktu harita. Aki jeung Nini Mahmud sarindak-dak kuatireun pisan ka Suryani teh sarta pok nyarita. Kada teuing anak ing, ku tante keur ngalakonan. Aya nama geus wae cicing di dieu jeung Aki. Tong ini ka mana-mana. Anggur Nini baturan peupeurieun tiba heula Aki teh teu boga anak. Abdi teh sumejang nyiring kana pangken ti Aki, sugan bisa banta-bantu da kana tanimah pada melanti bubudak. Cik Suryani nyaritana ancad. Aduh gelis anak Nini, muntong make bunta bantu anggur engkeus cicing bae. Dadahar mangan katinggal kop. Cek Nini semu karunyaeun pisan. Baraya kaum dangu Suryani teh jiga jag-jag, tapi sanyana mah haripuh. Kaciri teh isukna beungeutna celong, ari awakna nyareri. Gawena beurang peuting teh ngan ngalamun. Geus nunda dahar jeung nginum. Mun ditanya kunaon teu daek dahar, jawabna teh ngan ukur imut,
Malah hiji waktu Suryani nyarita ka Aki omongna, Ki, manawi Aki teu kaabotan, abdi bade mundu tulung supados panglebetkeun ieu serat ka kantor pos. cek Suryani. Bari mikeun kartu pos menang meuli kamari ti warung nu geus ditulisan gumanehna. Elis, kurang asup ijukan gua Aki. Tong hariwang perkara surat mah. Asal Nyai bae singgara cager. Jawab Aki bari nampanan surat. Baraya kaum dangu, 2 poe ti harita Aki jeung Nini ting rariung hatena ngarakacak nyang hareupan nu gering teh lantaran sidik pisan Suryani gering naripu malah mindeng henteu emut. Suryani gawena netep wae ka Aki Mahmud biwir panona genclong ku Cimata. Biwirna ngaleper, manehna maksakeun maneh ngomong pegat-pegat sorana haros-hos. Ki, mun aya nu ti Bandung kuburan abdi longok ieu teh amanat abdi. Baraya kaum dangu, Nini ngadenge Suryani ngomong gitu teh segeruk cerik. Malah Aki oge nyurucut cipanona teu katahan, bari dumarada pok ngomong. Aduh Nyai, nyarios gitu. Yang emut gelis. Sing karunya kaki jeung ka Nini. Anu sakieu nya kokolotan. Baraya kaum dangu, Suryani tengah jawab, ngan biwirna wae imut, panona gembeng rek ceurik, napasna jiga ngahanju, kawas geus deukeut kana titis tulisna, kantun ngantos-ngantos dawuh. Nempuk itu gap leungeunna dicekel ku Nini, segeruk diceungceurikan, kacida Nini teh nyaaheunana. Ari Aki ngagorolang ngaji Yasin sababaraha balik. Hei, kamana atuh? mending ngereles wae ya. Heula dagoan. Euleuh baraya waktosna parantosep cak urang tunda dianjuang siang sareng wengi anjing urang teraskeun deui hanca salajengna. Hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketika bingan anu atos subscribe jeung anu atos satia manco hadir ngadangmukeunana panuhun. Sareng hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan kaluluputanana mugia kusadayana dihapunten. Baraya kaum dangu atong hilap oge atuh anu alanya pisan di subscribe heula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina. Toel atuh eta teh tombol subscribe teh sareng notifikasina aktifkeun terangnya karena video-video Mang Maman anu kudu Mang Maman diupload. Mung sakitu wae ti Mang Maman bade wangsul bade amitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.